saha nu nganggo acuk beureum sigana mojang pindahan anyar hayu urang heureyan mun bisa jeung kenalan katinggal mencang pisan bisi kaburu ku batu rambutna menisah kitu panjangna duh bagja lamun jadi kabogohna hayu urang deketan sugan bae anjeuna can boga papacangan bisi kaburu rek mulai Aisyah geningan namina karek sapoe di dieuna Aisyah keur nganjang ayeuna aslina urang bojong loa soca jiga urang India geningan eta urang Sunda Aisyah urang bojong loa kuring geus kenal jeung manehna Aisyah nu jiga India geningan can aya nu boga kuring jadi panasaran teu sangka jadi rebutan Aisyah 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 rambutna menisah kitu panjangna duh bagja lamun jadi kabogohna hayu urang deketan sugan bae anjeuna can boga papacangan bisi kaburu rek mulai Aisyah geningan namina karek sapoe di dieuna Aisyah keur nganjang ayeuna aslina urang bojong loa soca jiga urang India geningan eta urang Sunda Aisyah urang bojong loa kuring geus kenal jeung manehna Aisyah nu jiga India geningan can aya nu boga kuring jadi panasaran teu sangka jadi rebutan Aisyah 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 geningan namina karek sapoe di dieuna Aisyah keur nganjang ayeuna aslina urang bojong loa soca jiga urang India geningan eta urang Sunda Aisyah urang bojong loa kuring geus kenal jeung manehna Aisyah nu jiga India
geningan can aya nu boga, uring jadi panasaran, teu sangka nu jadi rebutan. Aisyah, Aisyah